di mana kami merintahkan hiji perkara perintahan berarti lain larangan ya, perintahan berarti Fatamiru laksanakeun lakonan mastata'tum sesuai jeung kemampuan. Namun sabab dina perintahan mah didinya kudu ngaluarkeun naon tenaga teu da. Salat kudu ngaluarkeun tenaga. Maka didinya sesuai jeung kemampuan. Kegadugan tuh dieu. Kegadugan dieu ngagoliat ning kitu. Jadi dina perintahan mah aya implik-implik laksanakan sesuai jeung naon kemampuan. Artina dina teu mampu teu wajib. Ari larangan mah bahasa jauhan larangan sekemampuan. Naon sababna ngajauhan larangan mah datu kudu ngagunakeun naon tenaga. Ulah ngomongkeun batur. Nah kudu make tenaga gitu. Dan kita tinggi ngejauh nggak ada nama tuh bobo itu jerojo coba ulah maling kan gitu taina ngajauhan larangan sama kita tenaga itu nanti kita tadi nake cici sawang itu kan Allah mainnya maling teh berarti kudu ngaluarkeun naon tenaga lamun teu maling mah dan kita tadi oke tengah luar kenal karena ada dina ya larangan Gusti Allah diperintahkeun ngajauhan larangan teu aya bahasa teu aya implik-implik lamun kawasa naon sababna mulai jelema nu teu kaduga sabenerna mah da teu kudu ngaluarkeun naon ulah ngomongkeun batur ngaluarkeun tenaga naon sawangsul naon ngomongkeun berarti ngaluarkeun naon tenaga lamun teu ngomongkeun kan justru teu ngaluarkeun naon tenaga. Jadi sebenarnya mah ngajauhan larangan itu adalah lebih enteng dina kenyataan daripada ngalaksanakeun naon perintahan. Cuman menurut nafsu jangan dikira menurut nafsu ingat ngalaksanakeun perintahan lebih ringan daripada ngajauhan naon larangan. Ingat ngajauhan larangan menahan diri dari perbuatan yang buruk lebih berat daripada ngalaksanakeun naon perintah. Cobaan nih padahal sebenarnya mah teu kudu ngaluarkeun naon teu kudu ngaluarkeun tenaga tak sakali deui. Jadi supaya urang isi salah kaprah kumaha salah kaprah teh nu penting jelema mah ayeuna ulah sok jahil kan jaya ulah dolim lias ulah karpat anu dilarang ku Gusti Allah tapi teu kareret kana naon kana perintah atau sebaliknya urang getol ngaji ngalaksanakeun perintahan salat sampeyan wiridin cenah bateri nanti sebelah deui ya naon gitu malah ngarempak larangan nu dilarang ku Gusti Allah bisa menghanguskan ganjaran pelaksanaan ibadah nu diperintah ku Gusti Allah. Sekali deui ngarempak larangan nu dilarang ku Gusti Allah bisa menghanguskan ganjaran ibadah nu diperintah ku Gusti Allah. Jelema ngomongkeun ka peringkat batur bisa ngahanguskeun kana ganjaran salat. Kita bisa ngahanguskeun kana ganjaran salat. Nu mata kudu nyaho poin-poin mana nu disebut larangan Allah teh. Dosa gede. Larangan ya.
Di dia diterangkan dosa gede teh asal nama 7 asal nama. Sehingga sok disebut dina bahasa Jawa nya apapun bahasa Jawa disebut teh mimpi itu teh pitu 7. Pertama mimpi itu teh musyrik. Musyrik. Kedua mateni membunuh. Katiluna madon. Non madon ngawadon alias zina. Wadon teh awewe. Ngawadon alias naon? Alias zina. Tuluy nomor kaopat maling. Itu adalah merupakan disebut mimna eta. Mimpi itu pokok. Berkembang tina mimpi itu teh horeng geuningan anakan euy. Sirungan euy. Jadi sabari 70. Nah, di dia lebih selahanan itu saudara 70. Engke tidak 70 teh sirungan deui. Nabi kan jadi saudara. Nabi kan jadi 700. Kayak terangkan ya. Ibu-ibu seperti kita hari ngahalangkeun mah serta apa. Jadi rada kenal deui. Tinggal dihalangkeun mah. Padahal lamun di Jepang mah tuh sebenarnya nahina doman dosa gede beda. Jeung ngadoman salawat ayeuna salawat mah kenangan. Jadi terpendek. Hari ieu mah teu da eusi ngongkeun kesan. Sampai dosa gede 70 hiji musyrik. Kadua namaehan bangsa kabeh naon kan? Jeung sejalan. Tuh. Mata orang diterangkan sertik-sertiknya. Alhamdulillah. Bagi bulan raya dincak bulan Rajab tanggal 2. Moga-moga Gusti Allah ngabarokahkeun. Nanti ngabarokahkeun teh di Gusti nambi ka saya barokah. Fi Rajab dina bulan Rajab wa Sya'ban jeung dina bulan Sya'ban wa baligna Ramadan. Gusti ngadugikeun kana yuswa abdi sing dupi kana sasinaon sasi Ramadan mun diibaratkeun hari bulan Rajab mau bulan pepelakan. Ari geus pelak jauh dibuatan di alam dan lurus kudu aya pengurusan bulan doa minangka bulan naon pengurusan. Bulan Ramadan minangka bulan naon? Bulan panen. Itu ngaduitkeun bulan tukang dagang mah. Tayana teh bulan Rajab tong kaget sing pebelakan naon disebutkeun amal soleh. Sok belakeun salah satuna puasa. Ya, salah satuna puasa. Ya, di mana urang teu kaduga puasa bulan Rajab sabulan andai kata maka puasa raja 3 poe mimitina 3 poe tengahna 3 poe tuntungna efek teu kaluga 3 poe mimiti tengahna 1 poe mimitina 1 poe tengahna 1 poe tuntungna sabab amal soleh mah hiji ganjaranna berbanding sabaraha 10. Jadi puasa 3 poe teh sawajeun ganjaranna mah sabaraha poeun 30 poeun keun nu kedul tama kawarangan tawa dituding maling kecak. Jadi kemun urang mah mudah-mudahan saya asup ka sawarga mudah-mudahan dari sawarga teh kete cenah aya tempat taman nu sagalana merokna teh merek raja
kabeh dimerekkan teh. Jadi di naon ngaranna di set gangna gang raja. Tuluy istana raja. Merah mah kabeh raja. Korsina naon raja. Tuluy wadah piring gelasna oge merekna naon raja. Tamanna oge raja. Ayo banjur segala rumah merekna kabeh naon raja. Junjunan dina waktu Mi'raj kantos dicanakeun kan kadinya ku malaikat Jibril. Terus ayeuna di pabarinan nyobian kaleuh aya cai anu nikmatna luar biasa. Masya Allah Jibril itu cai naon cai kenging nyarap tina walungan merah naon raja. Ieu teh cadangan saha aturan saha we umat salira anu kersa ngagungkeun si raja. Jadi karena aya amal soleh anu merekna teh merek naon raja. Nu mata para ulama teu leuweung puasa raja. Terus ke tasbih, lagi tasbih naon deui? Tasbih raja. Subhanal hayyil qayyum salatus. Tadi dimerekkan. Eta tasbih astagfirullahaladzim eta lain merek raja. Lain merek raja misah merek we. Ieu mah nu merek naon? Tajamkan geuningan bapak ibu zaman ayeuna mah meuli kudu sepelan teh. Eta we geuningan baju kana onangan oge aya baju saringit. Kudu sarupa samerek kabeh. Tah salatna salat naon? Raja. Puasana puasa naon? Raja. Sakumaha nu geus ditepikeun junjunan ngalangkung sareng sahabat kana 2 kuburan. Lajeng junjunan liren heula, lajeng junjunan nangis salamilami, lajeng junjunan tos nangis ngadoa, tos ngadoa nepi 2 palapah korma, nu hiji disimpen baledir, nu hiji disimpen baledir. Dawuhan pamiringna gambaran ya Rasulullah naon margina gambaran nangis. Sabab kami ningali ieu mayit nu di jero kubur buatna keur aya dina siksaan. Gambaran naon atuh manehna teh dawuh junjunan teu pirat menjadi siksaan kubur teh nyaeta dosa nu teu pirat ceuk manehanana. Hiji sok jorok kana ceretna cikiih dina nalika misa. Hiji anu kadua nyaeta sok tukang ngaliarkeun pada saat teu hardina sok ngabebetekeun kagorengan. Dawuhan junjunan ieu sahabat kami sahabat lamun manehna kungsi puasa Rajab sapoe kungsi puasa Rajab maka pasti moal disiksa di alam kuburna sapoe. Jadi tenaga puasa Rajab luar biasa. Dina keterangan Abu Zaid umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam adalah kata-kata bahwa kanjeng hiji tempat anu eta tempat teh aya dina jero buha dina jero gunung dina jero lautan. Kepenak ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Itu aya jelema jika mereka nanya ke jelema malaikat atau siluman tapi teu jalmi kenaon aja ke dia tapi teu gawe teh siang tapi teu puasa abi bumi abi teu wiridan teu make dosa manehna ke aya teh sabaraha heul di dieu 400 tahun tuh naon aja tujuan teu aya kajabi abdi teh umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Abdi teh ngumpi bahwa di akhir zaman dek lahir nabi akhir zaman anu jenenganna ieu. Anu pangpunjulna saantara nabi jeung rasul, umatna oge pangpunjulna saantara umat. Abdi teh mika hoyong
hoyong janten umat di akhir zaman gitu. Namun abdi tatapak di dia seberapa tahun jalan? 100 tahun. Dawan kanjeng Nabi Isa benar kisilah benar. Eta teh kadeuleuhna Gusti Allah, Nabi pangpunjulna kami mah panaratas jalan. Ta eta jadi junjunganna. Umatna jadi pangmulyana umat anjeun puasa 600 tahun. Ya umat Nabi akhir zaman mah puasa jam 3 poe dibandingkeun jeung 600 tahun anjeun jauh masih ganjaranana umat Nabi akhir zaman 3 poe. Namanya kamakawarangan pemberian cara batur puasa Rajab teh contoh yang pertama dituding maling recak. Betul di sawarga teh recok kalau pakai baju raja merek anu menginum dan gelasna merek raja anu kalketina merek naon raja tua mundana merek naon aya raja kolong urang teh kolong kadinya fungsi puasa raja teu heuh bae pake ngasaan tama era eta teh di situ nyaho ari dibere mah dibere ngan anu teu make gawe mah sok keukeun cuma benar ngahuap nama, ya kurang pakai sepatu, pakai celana, tangkawon, celana sepat, ngaliwat ya kurang pakai karena kalem nyampak ayah anu gugur darahar, sabab anu boga sawah keundanderan digawe, kan? Ayo digawe, mesin jalan lepok, lar ngaliwat jeung nu boga sawah alah. Ya kau beneran, kisah kan diam kan itu ulang mayor gerian, ya dibiru, tuh di pangalas dengan segala rupa, cekap, kan itu, cekap nya, kulantaran dipaksa, karena diuk dina naon, dina dalam pengilu, dahar, dek sarwat siang benar, nanti jendahar ada tukang bacot, dek sarwat ngeunana moal, yang moal. Akhirnya kuat gede daerah. Kalau hebat tuh, ahli rumah cul masih budak letik, rumah cul nanti, oke pacul nanti buntiri aja, tapi kulantaran maning nanti digawe, nada harga tercocol banget. Ayo lah kulantaran aja nanti pakai jalan sopan tuh, jengdui gus tedahar. Kali ini galau ya mau gus dahar, gus nginum, terang segala rupa, jauh kop deh juga karena naon, karena pacul, cing hari mana rekungan, di mana gus dahar waktu kop karena pacul, kop karena pacul dah yang rek pacul, aing rek engkah dah. Kalau teratur gitu digongkorokan pun boga sawah boleh juga handahan nanti benar itu ada gawe kali sing kebejaan gitu mengatakan kudu ngasaan mun puasa raja mun tasbih raja mun istighfar aja tamat dituding maling gejak tamat era ngasaan ke dina taman raja terus si puasa aja iya kan itu gitu cekak gitu bakal gitu ayo si mangasaan kajian dengan ukur buntir ya dan waktu nak potong aja tak gitu ditama kawarangan alhamdulillah hiji puasa aja kedua istighfar raja Allah memberi warahmi untuk balaya pari-pari kalantu udah bisa terakhir mau 5 menit mau memberi warahmi untuk balaya tulis baca subhanallah hayyul qayyum mau 5 menit 100 dengongan gitu sambil jalan ya ingat nu barokah podoan puasa patuh puasa Rajab dan niat puasa Rajab dua rakaat sih puasa Rajab nanti puasa Ramadan kalau ada itu selalu awal itu menjengkir tahajud ketol sehari kurang sholat fardu
Ya, jadi nu barokah kaduan puasa Ramadan mareto ingat-ingat Ramadan itu 3 tahun ka tukang 5 tahun 10 tahun ka tukang mareto saeuy umur 16 tahun 17 tahun kelakuan teu hirup teu heuceul euy tah ingat-ingat eta pang-pang diparingan keneh kesempatan niatan kieu niatna Gusti sejak abdi puasa kodok ngodoan puasa nu wajib kadang-kadang Ramadan kadang-kadang nu wajib boga kitu paratan nu wajib puasa jeung saja pada niatan abdi ngodoan saum anu wajib ya anu ku abdi teu acan kabayar sakan tenang we sasi Rajab putu dieu ngajakeun teu kitu rangkep teh dirangkep teh kan ulah diniatan di nomor hiji ke puasa naon puasa Rajab Rajab diniatan puasa Rajab hari kodoateun teu direret begitu hari dasi jeung kacamata meuli sia hari karena teu disana kolor ulah dalil puasa Rajab dibetulan hari puasa fardu kodoateun di kumaha ya kadek ulah salah kaprah ya gitu. Terus satulina kesadaran bisa aya hal-hal anu perlu ditanyakeun bisa aya unang-unang teh anu perlu ditanyakeun merek kesempatan samemeh ayeuna terkeun naduman dosa-dosa teh aya daya aya unang-unang bisa aya unang-unang alhamdulillah terus orang tulis ke satu Bismillahirrahmanirrahim nagoman dosa-dosa kengeng nyekap dina kita al-kabair dina dongkeun kalawan bahasa Sunda kumpulsana Abiya Kiai Muhammad Yahya Pesantren Darussulul Telaga teh bismillah kita ieu dikawitan dihara jadi tunjunan urang tidak disebutkan Kangjeng Muhammad nyaah ka umatna ngalangkungan ka nyaah itu artina nyaah ngajunjunan urang ka urang selaku menjadi umat deui daripada nyaah inung bapa urang ka urang naon sabab inung bapa urang ka urang mungkin ka nyaah akan menjadi anak teh sok sieun anak teh teu dahar sok sieun anak teh teu make sok sieun anak teh kete samsara kadang berpikirkeun teh urusan materi zaheul leuteun pakaian apakah dipikirkeun ya anak teh sok sieun teu asup ka sawarga tidak terbesit kabut-kabutnya hari junjunan urang lain nya kap nu jadi umat leuwih daripada inung bapa kan jadi anak sok sieun umat asup kana neraka sok sieun umat teu asup ka mana ka sawarga nepi ka junjunan ya dina saat-saat menjelang wafat anjeunna kan kalimat anu paling terakhir keluar tina lidah anjeunna menurut sebahagian riwayat kumaha cenah umat kami Gusti umat abdi Gusti umat abdi dina keterangan oke kan urang minat ngadenge ya begitu koreja buka ke dina hari kiamat junjunan di alam kubur junjunan ngadawukeun kami moal nanyakeun Fatimah anak kami moal nanyakeun Hasan Suzan inju kami tapi kami panglulana ditanyakeun ku kami umati mana umat abdi Gusti mana umat abdi Gusti kan gitu hidup kanyaan anu luar biasa ngalangkungan daripada kanyaan hidup Bapa ka indung Bapa geus 10 hade
anu kahadean inung bapak sakitu ka urang kumaha ayeuna urang kami jadi nabi gitu nu kanyaa ngalampungan daripada inung bapak. Hari jumlah dosa agung 70 nu diserat nu disebat nu diserat dina kitab Al-Kabair nomor kahiji nyasamakeun Allah. Hartina nyasamakeun Allah teh musyrik. Jadi dosa anu kahiji, dosa anu paling berat, dosa anu paling gede naon musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Dosa naon wae salian musyrik alias nu 68 dosa. Apakah maling, apakah mabok, apakah mandor, jeung sanjabana ye ngaran henteu ngarempak pamusyrikan ye nu kitu masih keneh aya keneh tulunganeun aya keneh belaaneun masih keneh mungkin kawadahan ya ku hampura Allah mungkin kasamakan ya ku syafaatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya satu tu dosana lain dosana lain dosa musyrik. Allah ngadawu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dosa naon wae salian di dosa musyrik masih keneh mungkin kawadahan ku hampura Allah kasamakan ku syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dosa musyrik mah geus teu kawadahan. Moal kasamakan. Maka hati-hati. Hati-hati dosa musyrik. Jangan terjebak umat Islam kurang karena pamusyrikan. Oke, dosa naon wae ya karena iman urang moal mareman paling oke mun dina listrik mah moal nepi ka kosleng. Cuman cahaya listrik mungkin naon mungkin kurang naon karena sepanang dari sepanang mata kabakar eta parabot anu aya setruman mata kabakar moal ya ku aya na sepanang ya naon ngaranna teh wadah es teh kulkas kabakar moal TV kabakar moal radio kabakar moal kuspan ngan lamun seku koslet ku koslet mah kumaha kabakar hancur ku belah hancur ngaranna nu aya struk. Tah dosa-dosa gede nu salian ti musyrik karena iman urang, karena ibadah urang teh bisi dapat minangka sepaneng. Mata pareung mah kana iman teh henteu. Ngan iman urang melempem gitu. Lamun dina sasatoan mah eta teh sarua jeung sasatoan dari parapan kurang para paeh teh henteu ngana boga gitu. Nah, iman urang teh boga. Ya, lamun urang ngarempak dosa. Tapi ingat dosana nu lain dosana musyrik. Ya. Nanti urang boga. Tapi ku dosa musyrik mah kabakar. Naudzubillahi min dzalik. Salat urang kabakar, batal kabisa. Puasa teu kabakar,
ganjaran ibadah haji kabakar, ganjaran ngaji, ganjaran sholat samean, ganjaran ngaji kabakti, ganjaran sodako sakal disebutkan ganjaran amal soleh ku musyrik kumaha kabakar jeung akan naudzubillahi min dzalik. Hati-hati jangan sampai terjerumus karena nama musyrikan ya. Cuman kurang perlu penjelasan. Naon disebutkan musyrik? Kan sok jarah ke kuburan. Jarah ke kuburan disebut naon? Musyrik. Tawasul disebut naon? Musyrik. Dua-dua anu menta aja rumah disebut naon? Musyrik. Sautak-sautik musyrik, sautak-sautik musyrik. Alus dina satu sisi supaya ngajaga orang terjerumus karena nama musyrikan. Tapi ayo dibaban kabeh mulai gotek salah di sisi lain. Nah sebab dibawa dari kabeh teman. Jadi dianggap musyrik kabeh ulah bahili kade ulah bahili. Bener musyrik itu bener. Mata ngahancurkeun iman, mata ngabatalkeun Islam. Jelema aya beunghar leos ka Gunung Koromok. Dahulu maka adalah syahadat atuh. Jelema aya beunghar kudu jadi buta hejo. Kada jadi monyet. Ngaranna naon? Terus nyetek terus di rumah yang bunhar terus ngaji kasaha guguruna kawarai naon ngaranna teh ngimpri di rumah yang bunhar terus guguruna kana babi naon bimbingan minzali naon ngaranna itu kan nyegi baheula mah da teu kudu ngalahan heula naon eta kudu ngalahan iman kudu ngalahan kasaha jelema hayang gagah teuing saya jelma anak saya jelma teh alhamdulillah ini insya jadi jeger nanti dicari belum ketemu ngalawakon barulah nyata hayang menguasai kayu priuk sampai menguasai caringin terus itu tuluy datang ke guruna ada awakna kudu Gusti mempan heula ku sagala leos ke Banten datang ke Bantennya. Jadi tapi aya syaratnya nyata kudu dilahat heula syahadatna. Alhamdulillah inilah jaradi kumaha dicacat segala rupa kitu teh mempan untuk Allah maparingan keneh naon maparingan keneh taufik hidayah daripada lesok naon lesok iman balik sadar ayeuna alhamdulillah jadi santri supaya ngaji seminggu sekali intinya itulah. Jadi ingat loba hal-hal anu mantap naon anu syirikeun anu mantap ngalaan iman anu ngalaan Islam lalu anu baik berharga kan eta disebut musyrik. Tah jauh kudu apal heula naon atuh disebut musyrik gitu. Musyrik teh dibagi dua bagian. Hiji aya musyrik anu terang-terangan atau musyrik gede disebutnya atau musyrik anu jelas. Kedua aya musyrik dan musyrik anu leutik. Musyrik leutik sok disebutkeun musyrik anu samar, anu lemas. Ya, jadi musyrik teh dibagi dua bagian. Hiji musyrik anu gede, dua musyrik anu leutik. Hiji musyrik anu jelas, kedua musyrik anu naon sama. Tah musyrik anu mata ngabakar ngahancurkeun iman Islam jeung ngahancurkeun ibadah salah sampean ngaji kabakti adalah musyrik anu gede. Bulahan anu kahiji musyrik anu gede. Jaga tina musyrik anu gede. Naon disebutkeun musyrik teh apakah mentah ka urang kubur? Ade ulah salah paham.
Musyrik lain menta kalain Allah. Nu disebut musyrik lain menta ka urang kubur kanu geus mau. Dan sok jadi babalian gampang teh karena salah naon atuh. Salah ngadepi isian, salah merengaran. Salah mere-mere. Jelema menta ka wali, jalan ka kubur dahar naon. Dianggap musik, jelema mau pusti keris, mau pusti pada ayah atau bedong batu ali dianggap naon yang musik total kan singa ngerti lah musik semuanya bukan yang urusan akidah ya. Jadi musik lain menta kalain Allah. Musik adalah mempertuhankan, nganggap Tuhan, nganggap pangeran kasalian ti Gusti. Sekali deui nulis musyrik teh mempertuhankan, nganggap naon pangeran kasalian ti Gusti kana ayu, kana batu, kana patung, kana harta, kana bana, kajin, juri jarian, kajelema malah heuy, ka malaikat malah heuy, ka nabi heuy, ka junjungan urang. Nganggap naon? Nganggap pangeran teh naon ngaranna? Seperti urang-urang Kristen. Dan kadang Nabi Isa alaihi salam mempertuhankan, itu disebut musyrik. Lain ngagungkeun, lain ngamuliakeun, ngagungkeun kasalian ti Gusti Allah belum tentu musyrik. Ngamuliakeun kasalian ti Gusti Allah belum tentu musyrik. Malah ngamuliakeun kanu dimuliakeun ku Gusti Allah itu diparentah. Ngagungkeun kanu diagungkeun ku Gusti Allah itu diparentah. Ka nabi urang wajib ngagungkeun, apalagi pangtunjukna para nabi, para rasul, para wali urang wajib ngagungkeun, para ulama urang wajib naon ngagungkeun. Ujung-ujung ka jelema makhluk hirup karena kayu, karena batu, tapi diagungkeun ku Gusti Allah. Ka'bah batu euy, Hajar Aswad batu euy, Maqam Ibrahim batu euy, tapi batuna batu nu diagungkeun ku Gusti Allah, wajib ulah ngagungkeun kalinya. Jadi musyrik lain ngagungkeun kasalian di Gusti Allah, ulah salah ngahartian atuh dah. Anu bahasa ayeuna mah barudak sekolah bari ka pancing. Jadi tidak boleh cek barudak sekolah mah naon disebut teh mengkultuskan manusia. Jadi nyebutna mengkultuskan, artian mengkultuskan tidak boleh memuliakan manusia. Salah kaprah jelema, salah kaprah lamun artian jelema teu meunang memuliakeun kepada jelema. Maka pantas si murid-muridna ka guruna teh ngaharina ya. Guruna teh kabeh dilik-dilik kabeh dihina usaha. Ada teori apa pelajaran anak itu tidak boleh naon mengkultuskan. Kan nabi sia geus teu meunang ngahormat, teu meunang ngagungkeun komunikasi ka guruna. Begitu. Karena salah naon? Salah ngahartikeun. Lain teu meunang ngagungkeun, lain teu meunang ngamuliakeun, teu meunang mempertuhankan alias nganggap naon? Nganggap pangeran karena sesuatu nu saliyat ti Gusti. Jeung ulah salah hati teu meunang ngagerok, teu meunang menta ka lain Allah. Pedah dina Quran aya kieu, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala tad'u dawan Allah miampe aja ulah deuk ngagerok.
ma'allahi beserta Allah ilahan akhara ka pangeran nu sejen. Jadi temenan ngabulak ngagero mungal manggil putu penta kasalian ti Gusti Allah da salah ngahartian atuh kecerobohan walatan ulah pungal panggil anjeun ma'allahi anjeun teh boga pangeran Gusti Allah tuluy ulah pungal panggil ayeuna ilahan karena sesuatu nu dianggap Tuhan ku aja berarti aya naon heula aya sesuatu nu dianggap Tuhan alias nu dipertuhankan salian ti saha geus kitu tuluy digero nagero tadinya jadi lamun urang ngagero ka wali teh cenah eta teh ngagero ka lain Allah dilarang, kita dilarang di mana di Medina. Aya heula sesuatu nu salian ti Gusti Allah nu dianggap naon, nu dipertuhankan usaha ku kayakinan manehanana di samping Gusti Allah. Ka Gusti Allah ngaku ngan aya deui sajawana ayeuna Tuhan Allah teh sesuatu. Apakah kayu, apakah batu, apakah jelema nu dianggap naon? Nu dianggap Tuhan, tuluy dipenta, tuluy digero, da kitu. Eta nu disebut naon? Musyrik. Jadi hakikatna musyrik mah lain mentah ka lain Allah. Hakikat musyrik adalah nganggap pangeran kasalian ti Gusti tadi ulah salah hati. Mata tumenang nganggap Tuhan kasalian ti Gusti Allah dina agama Islam tumenang nyeun patung-patung anu berbentuk makhluk hirup ka dina dosa sabaraha kan naon patung nu berbentuk makhluk hirup benda-benda anu dibentukkeun makhluk naon hirup jelema ieu patung kan geus ningali cara urang-urang naon Hindu cara orang-orang naon Buddha, cara orang-orang naon Kristen, Nabi Isa di kumaha bisa kan gitu dijieun naon dijieun patung naon sababna ayeuna mun urang ngabentukkeun sesuatu dibentukkeun makhluk hirup eta teh paranti kalakuan kafir jalma-jalma anu mempertuhankan eta kayu batu hindari haramkeun tumeunang bulan Islam teu engke bisi ngarah kadinya bisi ngarah karena nyata mempertuhankan kayu mempertuhankan batu yes jadi sekali deui namun disebut musyrik teh mempertuhankan karena sesuatu musaliati urang perjelas deui naon hartina mempertuhankan gitu. Hartina mempertuhankan teh nyaeta boga sangkaan dina jero hate aya deui nu boga kakuatan salian ti Gusti Allah itu tadinya nu disebut mempertuhankan teh dina jero hate aya naon sangkaan apalagi keyakinan apalagi kakarekna lumpur kan sangkaan aya sesuatu deui kekuatan nu boga kekuatan salian ti Gusti Allah taeta teh nu kitu nu disebut naon teh musyrik kitu contohna min dicontohkeun ari anu nyakeurkeun teh Gusti Allah kana panyakit teh atawa obat? Jawab, Gusti Allah atawa obat? Awas. Geuningan osok berobat sabab dina obat eta teh aya kekuatan. Kekuatan bisa nyageurkeun. Ingat. Sehingga lamun urang gering panas tuluy ingin membodrek harita panas jol naon? Jol hilang. Berarti dina obat aya naon? Aya kekuatan.
nu salianti kekuatan Gusti Allah. Tah kapur-kapur euy musyrik mah tina ngadahar modrek. Jauh-jauh euy rejeng nyembahkan naon. Kenapa tuh kana kayu euy. Lamun hate urang boga sangkaan bahwa bodrek boga kekuatan bisa naon. Ya itu salianti Gusti Allah. Nah itu boga naon salianti Gusti Allah. Ari samu teh mata naon geuning? Mata ngajak-jakeun kitu. Boga sangkaan bahwa samu teh mempunyai daya kekuatan deukeun naon ngajak salianti Gusti Allah. Tah urang dahar samu ngarajak-jak teh mun kitu. Sangkaana mun kitu, sangkaana tah musyrik teh kitu. Jadi musyrik mempertuhankan karena kejo. Jadi lainnya malah gitu-gitu tuh. Ari anu nutukeun teh naon seuneu. Begitu terjadi seuneu sudutkeun kana kulit urang jadi panas di boleksek. Kunaon eta panas di boleksek teh? Kuseuneu dina seuneu teh aya kekuatan bisa naon? Bisa nutukeun kana awak urang. Boga sangka aya kekuatan bisa nutukeun salianti saha? Berarti waan hiji Gusti Allah euy anu nutukeun teh kadua naon? Kada itu kadua atuh mesti kitu. Peluru bisa naon? Bisa maenkeun kitu. Jadi begitu urang jelema ceger ditembak masuk peluru hos maut kunaon maut eta karena ku kekuatan nu aya dina peluru pelor teh. Jadi nu ngamaot keduaan hiji saha Gusti Allah kana saha kekuatan nu aya dina naon ning teu kitu. Pokona mah kitu. Tapi kita namun musyrik memata sing bener sabalikna musyrik teh tauhid. Sabalikna musyrik teh naon ari tauhid teh ngaesakeun Gusti Allah. Naon ngaesakeun teh nekatkeun satu. Kekuatan itu di alam ini hanya satu. Tidak ada dua. Nu nyabeurkeun lain naon? Lain bodrek. Nu nyabeurkeun ngajak-jakeun kekuatanana lain saha? Lain samu. Anu nutupkeun manaskeun lain naon? Lain seuneu. Anu matangna hilangkeun nyawa lain naon? Lain pelor lain. Satu kekuatanana satu. Hanya Gusti. Nah, geuningan eta make ngadahar bodrek deui cakeun Allah, kekuatan Allah disalurkeun melalui naon? Bodrek. Begitu bodrek didahar, urang jereng-jeng cager. Kunaon cager ieu? Ku kekuatan di Gusti Allah nu disalurkeun melalui naon? Bodrek. Jadi bodrek teh cukang lantaran Allah nyanggeurkeun jahat, nyanggeurkeun penyakit urang gitu. Di mana urang boga sangkaan bahwa cager teh adalah ku kekuatan nu aya dina bodrek benerkeun dibalikan di syahadat urang. Berarti syahadat bener. Aya dua kekuatan ketika Allah ongko nyanggeurkeun deui bodrek ongko lain. Ya, eta mah bodrek teh cukang lantaran da ari anu nyanggeurkeun mah kekuatanana satu. Satu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun Allah anu jadi sumber kekuatan nyanggeurkeun, apakah Allah melalui bodrek cukang jeung Allah pun melalui cukang? Sarua kata
Meskipun ada potret obat yang begitu spesial, mahal, jutaan, tapi di mana Allah menyalurkan kekuatannya gergen, apakah itu si potret bisa nyagergen atau tidak? Langsung di mana Allah ngerasakan nyagergen tanpa potret pun Allah di mana ngerasakan penyakit bakal naon? Bakal cager di mana teu aya pangarusan Allah meskipun pakai potrek saudru ya teu mata jadi naon teu mata jadi cager nu kitu ngaranna tauhid teh memekatkeun satu ngaesakeun boga kakuatan teh cuma satu kabeh nyanggeurkeun sangu mata ngajang-jangkeun peor mata ngamaotkeun ceuneuh mata nuntungkeun cukang lantaran ada syariat tak jelema bener tauhid begitu jadi kabeh ya salian ti Gusti Allah mah cukang lan menurang datang jarak kawali ka nabi segala rubatna menghasilkeun maksud teh secara mutlak kekuatan wali kekuatan nabi itu lain membuka sakit kekuatan wali eta itu karena naon musyrik lain tadi bedana oh eta mah cukang lan Allah menghasilkeun maksud melalui cukang lantaran para nabi para wali cara Allah nyageurkeun ka urang kana penyakit melalui potret cara Allah ngajak-jakkeun melalui naon cara Allah ngamaotkeun melalui naon gitu ngaranna cukang lantaran paham nggak? Urusan anak disebut musik begitu sabalikna musik naon tauhid bener-bener lah naonana tauhid di mana disebut sobat ngaji di bab naon teh di bab nadoman ilmu usuluddin jadi orang-orang anu gampang di mana jarak ke kuburan, minta ke kuburan itu jeung ieu jeung kalau dianggap musyrik karena belum tahu disebutkan hakikat musyrik yang sebetulnya. Ayeuna gampang-gampang naon? Nah musyrikeun. Kita musyrik lain jeung tawassul. Tawassul lawan tawassul mah nyieun cukang lan ya. Apakah cukang lantaran tertihana kaluhur? Apakah cukang lantaran tertiluhur kemana? Karena cukang lantaran hayang hasil maksud hayang nyang tahap pusing subuh katinya jadi dek neangan jang nyieun cukang lantaran karena naon? Karena sangu dek hayang campur gitu dek nyieun cukang lantaran karena naon? Karena obat itu jadi obat sebatas cukang lantaran kurang neangan jang melalui obat ngaranna nyarean ngaranna nyieun cukang lantaran Allah nyanggeurkeun teh sok melalui obat lain pasti melalui obat sok jadi kabung-kabung mah tara melalui obat gitu pada ciri dan kekuatan anak satu kekuatan anak ya yang gitu deh menurang ayah hasil maksud leos ka nabi leos ka wali gitu sama aja kurang ayah cager leos ka dokter leos ka warung muli kotrek bedana salti koge selama kurang meningkatkan boga kekuatan mah hanya daerah mah wali nu dijarahan nabi nu dipenta teh ngukur naon cukang lantaran nah make cukang lantaran langsung wae ka Gusti Allah da Gusti Allah maha uningan nah rek wae langsung ke Gusti Allah teu naha satu nyare mun urang langsung aya kahayang aya pangabutuh ka Gusti Allah satu nyare agama kabeh benerkeun kan sawangsulna dik nanyakeun nah lamun make cukang lantaran si lain make nyare sana nyare
Ayo gitu. Jadi tok pakai hadis, tok pakai dalil. Mun aya menyarek nyieun tukang lantaran teu meunang tawasul matak naon langsung ka saha? Ka Gusti Allah. Jawabanna babari akal we. Jadi di mana-mana ayeuna pun langsung ka Gusti Allah. Nah matak naon make jeung tukang lantaran nya teu matak naon. Cuk urang rek rek sawat soalna rek nanyakeun matak naon sia make tukang lantaran. Sana nyari. Mau bisa menjawab. Mana osok mendarat kontrak darah, si mana osok ke dokter darah, berubah, isok mana osok dahar samu darah, nah siapa pakai berubah setelah berubah ada orang boleh, ini jaga ke kontrak lain, kau mau jawaban mana? Ngarang jelema Islam aja jelema iman, simpan siskeun ngajawabna kieu, lain anu jaga geus basaha, nah siapa pakai minum obat, kau mau jawaban mana? Kau mau jawaban moal kemana lari? Cuma belakang kaki doang lagi oke. Kalau disunahkan mah. Jadi tenang naon ya cekak naon. Lah bujeng dihanap ka luhur. Sadia di luhur ka hanap oke. Allah nu kagungan maha kawasa. Allah besok nyakeun teh aya itu make lantaran jeung deui Allah taala teh ngadamangkeun teh sok make naon deui cukang lan berarti Allah ku anjeun ti luhur ka handap nu maha kawasa sok nganggo cukang lantaran padahal euy ti Gusti Allah mah tong make cukang lantaran langsung we ti luhur ka handap kalapa di mana dek diragrakeun di luhur bujug-bujug kalapa sia oge nu ngarang kalapa ti luhur dek turun ka handap turun make taraje ngare sok teu maneh ge moal kemana ragrag langsung pasti ragragna ka mana gak lamun rek ka luhur sia mah bisa nampung kudu make naon taraje teu di handap ka luhur kudu make naon di luhur mah ka handap teu kudu make Allah mah munding nyageurkeun teu boga cukang lantaran munding ngamaokeun teu kudu make cukang lantaran munding nyeubeurkeun teu kudu make cukang lah tapi sok sanaja di luhur ka handap tetep we euy make taraje Allah teh make cukang lah cacak di luhur sia ka mana komo di handap ka luhur teh nanyakeun ari Allah lamun teu ngutus nabi kawasaeun ayeuna kawasaeun jelema sina iman kabeh sina bager kabeh kawasaeun kunaon atuh make ngutus nabi jawab nek teh jawab dari cekak daran ini Allah taala tinggal beureukeun iman teh jelema ge ngutus heula saha geus ari Allah jeung Kanjeng Rasul kawasaeun lamun langsung tong make cukang lantaran mun dadawuh mun ngalungsurkeun wahyu kawasan tapi kunaon Gusti Allah make malaikat Jibril ke dieu kitu mah kadek mah ya pang tepikeun ka Muhammad kitu kan kitu nya disebutna teh naon teh wah jadi malaikat Jibril teh cukang dipake cukang lantaran usaha cara bodrek dipake cukang lantaran ku Gusti Allah karena naon karena nyageurkeun Allah sia nu maha naon kawasa geus make naon masa gitu. Nah, jadi karena kejo, karena obat, kawali, karena nabi itu adalah sebatas nyieun cukang lan, insya Allah nyieun cukang lantaran aya nu dilarang nyieun cukang lantaran teh aya nu diparentah gitu. Kapir-kapir sok nyieun cukang lantaran karena kayu, karena batu, eta nyieun cukang lantaran nu dilarang cara jelema erek maling hayam cuman hayam nu rek dipalingna imahna teh ayeuna kudu mentas heula susukan nya neangan heula naon euy taraje sok teh dipake naon jambatan nyieun cukang lantaran teh paling naon nya tangtu ada nyieun cukang lantaran eta hukumna kumaha doraka sabab kumaha barang anu erek dipigawena tahunan nyieun cukang lantaran teh aya anu dilarang
Nang aya deui sebalikna cukang lantaran teh aya anu kumaha nu diparen kaza nya cukang lantaran nu diparentah kanu dibere merek ku Gusti Allah kanu diaku ku Gusti Allah hiji para nabi dua para rasul para wali para ulama para syuhada para sholihin jadi jelema anu ngareutuy kabeh nyambung soleh ulama, wali, nabi, rasul, junjungan Tuhan, malaikat Jibril, Allah. Tanya, kamu eta di parentahnya suka lantaran. Eta urang sakabeh anu naon, anu nyambung kalinya urut eta. Urut para nabi, urut para wali, tapak pilas para aulia, para ulama. Nabi ka jelema kudu jarah ka Mekah. Mun haji kudu jarah ka Madinah, kudu jarah ka Masjidil Aqsa. Padahal di Mekah teh aya Ka'bah batu, padahal euy aya Maqam Ibrahim batu, aya Hajar Aswad batu. Ieu naon sababna dina agama diparentahkeun jelema kudu ka Mekah, kudu ka Madinah, kudu ka Masjidil Aqsa karena di dinya aya batu. Nah, saya ada di Gunung Pasiaban ke batu. Kita batu eta adalah batu tapak-tapak jalma-jalma nusarok. Dan itu lagi ketidinya. Jadi lain bae jelma naon kok nusaroleh jeung kabeh tapak pilas jelma anu saroleh nu kadituna nyambung. Tapak tilas teh batuna amoanana nyambung ka jelema nu solehna nyambung ka dituna ka nabi nyambung ka kanjeng rasul nyambung ka malaikat Jibril nyambung ka saha ka Gusti Allah tah eta kabeh nu kudu dikumaha dipake cukang mungkin aya anu ulah dipake cukang lantaran anu ka dituna teu nyambung ka saha ka Gusti Allah kajuri jarian setan siluman ayeuna da hayang beunghar teh sabenerna mah leos ka Gunung Korongo leos ayeuna jadi ngintri segala rupa teh teh nyieun cukang lah ingat cukang lantaran eta runtuyanana euy belah mana geus bisa tadi oge tanya cukang lantaran eta hukumna kumaha haram karting jelas ya bisa membedakan musyrik tauhid jeung bisa membedakan nyieun cukang lantaran aya anu memang dilarang jeung memang tukang nyieun cukang lantaran da aya anu diparentahkeun kepada aulia jeung kepada ulama juga tapak pilas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa barik